Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah disebut bid'ah, betul, tapi hasanah bagus. Sabab urang ngayakeun muharraman mengenang kembali sosok manusia satu-satunya yang paling berjasa untuk umat Islam di seluruh dunia, yaitu Nabi Muhammad. Daya contoh para pemuda diri jadi panitia, mudah-mudahan sing saroleh para panitia ya syiar Islam ya, subhanallah sing jadi saksi di poe kiamat. Mudah-mudahan sing istiqomah tahun kedepannya lebih sukses lagi, amin. Bahkan santunan yatim semakin bertambah, kualitas biaya nu dipasikeun ka yatim mudah-mudahan sing leuwih gampang ke tahun hareup, amin. Ya Allah ya Rabban, urang teh ulah ngagedekeun tahun batur wae atuh sia teh. Desember ka Januari tan ini mari lita rompet yang temelak nanti corona Masehi nu diramekeun geureuh deui Desember gara ka Januari geus iya tahun Islam ya ulah ngaraku Islam teh nyaho tahun sorangan, aneh umat Islam entong karena tahun karena tanggal karena bulan Islam sorangan teh arapaleun ulah anakna indung bapana kitu nyahoan sok aya bulan Islam nu ka hiji ceuk Muharram beda aya nu Muharram ka hiji kedua safar tilu Rabiul Awal mulut ya jelema nu ngaruksa kalender hijriah ya. Ngaran hijriahna Rabiul beres Rabiul Awal beres Rabiul Tsani tuh aduh Rajab segala rupa Jumadil beres Jumadil Awal beres Jumadil Tsani karak Rajab beres Rajab awas nyebut rawah Sya'ban rawah mah kalender Jawa, kalender Islam Hijriyah nah Sya'ban sok rawah bawa ke Mekah orang Arab ngahuleng ngadenge rawah mah huwa rawah rawah riwe can pernah Nabi ngajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa rawaha eueuh mumun tati nunung eueuh acin dengekeun 4 dengekeun ijah yayah ebah dengekeun beres Syaban beres Ramadan beres Syawal Dzulqa'dah hafid kalender Jawa kalender Islam Dzulqa'dah sok hafid bawa dia ke Mekah orang Arab ngahuleung ngadenge hafid mah huwa hafid dijawab orang Cimaja hafid ispaha kecepit Dzulqa itu bulan ke-11 bulan ke-12 Dzulhijjah jika tuh balik Muharraman teh wow-wowkeun bulan Islam ke anak urang cenah bangga anak urang jadi umat Islam bahwa kita umat Islam punya bulan sendiri punya tahun sendiri betul mana bulan Islam mah di samping ngaran aya barangna naon barangna bulan sabab dihitungna awal bulan Islam mah tina terbitna mulai bulan cahaya bulan makana aya hilal aya ru'yat heula nentukeun makana nuturkeun karena perjalanan bulan ari hijriah mah nyebut 14 Syawal pasti barangna aya bulan purnama di pertengahan nyebut 14 Ramadan bulan purnama moal patuker nyebut 14 Dzulhijjah bulan purnama 14 Muharram bulan purnama 14 Rabiul Awal bulan purnama aya barangna 14 Januari poek sabab ari Masehi mah dihitungna lain perjalanan bulan lain Masehi mah Januari nepi ka Desember dihitungna tina perjalanan matahari makana pergantian tanggalna tengah peuting ari urang mah Islam sore pergantianana makana tengah peuting Masehi mah ulah nyebut bulan karena Januari mah da eta mah perjalanan matahari Januari matahari Februari disebut bulan mana barangna eueuh bulanna benar tapi hijriah ada barangnya bulan sebab hitung tina perjalanan bulan Masehi mah matahari jeung nama-nama Masehina lain tina matahari nama-nama diambil ti dewa-dewa Romawi nu disembah ke orang Kristen Romawi kuno Januari nama dewa Janus Februari itu hari suci Romawi kuno hari suci Februari Maret dewa perang Mars April dewi kecantikan Afrodit Mei dewa musim semi Mei Magista Juni dewa perkawinan Juno Juli Agustus ngaran raja Romawi kuno terkenal Julian jeung Augas Septa Okta Novem Desem itu nama-nama dewa kehidupan Romawi ulah dibangga-bangga ku urang tak Islam nu ieu nu dibanggakeun ku urang ai bener mengaku Islam
rame-rame tahun baru pe Desember Januari, Masya Allah hiburan teureun-eureun komo Jakarta bebeakan muharaman mah camplang bae bener padahal mayoritas Islam teh bener tapi giliran Masehi panggungna gede di Monas di isuk nepi ka peuting nepi ka subuh eta musik cing 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 oh nini uskarariu raredan maghrib cing 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 mungkin edan ngirup pinuh eta di Monas Istiqlal deket ka Monas Allahu Akbar Allahu Akbar Istiqlal adan dengar ti eta nu musik cing cing tengah hargaan ka umat Islam maghrib nepi ka isya di Nur Taqwa Ancol aya masjid anu keur tadarus Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim eta panggung hiburan tahun baru Ancol tilu poe aing latihan eta bisi teu keuna kana ketukan ya Allah teu dihargaan umat Islam keur tadarus keur ibadah menjelang jam 12 tengah peuting pergantian tahun mulai ngararitung mundur 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 waning kabeh wah bikin edan eta Monas cing 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 kakinya di atas sing jerungkol mungkin edan wae eta beres maksiat semalam suntuk nu jinah nu mabok nu edan araraya Allah mere teguran ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur molohok oh ini kiriman dari Bogor nu disalahkeun Bogor coba lamun orang Bogor ngajar awam sorry aing teu ngirim cai makanya tinggal napakuran ketika datang teguran geuning kabeh kabage sok datang banjir nu teu milu maksiat bahkan nu ibadah di masjid kabagean akibatna datang musibah mah tak salah kelah parah jelema dielingan ku kiai ku para ustad para ulama ngalawan masing-masing kiai kuring doraka moal ngarubikeun batur maaf mang nya nu dijinah amang nu mabok amang nu judi amang maaf tapi ketika Allah mere teguran ku beruda bencana anu cilaka lain amang wae ustad anu sok ibadah kabagean wah gempa musyawarah nu keur salat isya katinggang masjid runtuh jeung masjid-masjidna jadi korban buktina tsunami teu pilih kasih can pernah ya tsunami musyawarah belok imah kiai dahareup lewat teu bisa imah kiai hancur untung kiai na salamet naik tangkal kalapa make kolor eta kiai engge sampingna morosot ka bawa tsunami untung kolor pageuh coba lamun jeung kolorna ka bawa eta ti kukur rek hiber ka mana da bahese neangan kurungna datang mah teguran kabeh kabagean geuning kabeh kitu bantuan aing makanya sing jadi benteng ieu pangajian nu tenan Allah rek nurunkeun bencana musibah kabentengan sabab nu istighfar di dieu anu ngalengkakeun suku ka majelis ilmu alhamdulillah musal mantap kudu nganuhunkeun ka santri nu rek betah cicing di pasantren sabab diukna sarena jadi istighfar nganuhunkeun ka kieu nu sok mimpin wiridan ti magrib nepi ka isya iktikaf eta teh benteng musibah teh jadi diturunkeun di lemur urang atak lamun di lemur aya pasantren loba santri masyaallah insyaallah berkah amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain ya iya perjalanan ternyata Islam yang namanya hijriyah bukan hanya sekedar nama tapi ada barangnya alhamdulillah hijrah Nabi di Mekah ke Madinah memang aya perjalanan aya sejarah ketika menjelang Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah aya ancaman-ancaman di Quraisy Mekah
Abu Jahal, Abu Lahab, kabeh tokoh-tokoh Quraisy Mekah anu benci ka Nabi ngancam, ngaintimidasi dengan 3 ancaman. Pertama, Rasul ek dipenjara, kedua Rasul ek diusir, katilu Rasul ek dibunuh. Nganti budaya ieu Quraisy Mekah kabeh digagalkeun ku Allah, dibalas ku tipu daya Allah. Dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Abu Jahal ngondang tokoh Quraisy Mekah dikumpulkan di hiji aula tempat pertemuan ngaranna Darun Nadwa. Tokoh datang kabeh, cek para tokoh aya naon ya Abu Jahal, kuring boga rencana hayang ngeureun dakwah Muhammad, kumaha carana yang ngeureun anak-anak aya usul, geus tewak Muhammad ka imahna, usir bae ka leuweung, talikeun tonggong kuda, tinggalkeun engke ge maot di dahar satu hewan, moal anu nulungan. Begitu rek ditarima ieu usulan, ternyata di tengah-tengah nu hadir aya aki-aki. Aki-aki protes, teu satuju. Cek Abu Jahal non sababna teu satuju, pikir ku araranjeun. Lamun hayang ngeureunana dakwah Muhammad ku cara bieu, ditewak Muhammad talikan nakon tonggong kuda dibawa ke mana, kudana ka leuweung, tinggalkeun dengan harapan maut, dibunuh satu hewan. Mending lamun sanggeusna ditinggalkeun ku urang aya satu hewan, kumaha lamun geus ditinggalkeun di leuweung aya jelema liwat ka leuweung disalametkeun ku Muhammad, maka Muhammad salamet panjang umur bisa malik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal bener oge aki-aki. Tolak sadena usul kaula kumaha tewak Muhammad ayeuna asupkeun ka penjara tong dibere dahar engke ge maot kalaparan. Cek Abu Jahal bener ya jitu ya. Begitu darima ya aki-aki deui wae tangacung. Teu satuju. Cek Abu Jahal ya aki-aki ya. Lu tadi deui wae. Kunaon bah teu setuju. Pikir ku anjeun, lamun Muhammad ditewak ayeuna asupkeun ka penjara tong dibere dahar dengan harapan kalaparan engke maot. Hei, kabeh geus nyararaho nu di dieu. Nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar, naon sababna tukang puasa. Cek Abu Jahal, oh oge. Moal aneh ku lapar. Geus cenah mah aki busukan boga usulan, kieu bae. Kumpulkeun para pemuda-pemuda, bere pedang hiji ewang, saembarakeun. Sing sanu mampu ngabunuh peuting ieu bakal dibere 100 ekor unta. Hasil moal pasti. Naon sababna pemuda moal mikirkeun saha nu rek dibunuh, nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Cek Abu Jahal cerdas ya aki-aki, langsung udunan menang 100 ekor unta. Pemuda ngabring menjadi pembunuh bayaran. Peutingna datang ke bumi Kangjeng Rasul, di lebat bumi Rasul berdua sareng Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Allah tidak membiarkan Habibnya teraniaya, Allah tidak membiarkan Rasul pilihannya teraniaya, didolimi. Maka Allah ngutus malaikat Jibril, Jibril mayun ke Rasulullah bade ngabimbing keluar. Cek Rasul, Jibril kaula jeung Ali bawa ulah anjeun mungkul nyalira, seolah-olah saya dina Ali rek diparabkeun eta tadi. Jatuh kaula rek nyarita ka Ali, pemuda Quraisy Mekah marawa pedang geus ngepung di luareun imah rek ngabunuh kaula. Gusti abdi nu ngahadang ke heula. Kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna ngan anjeun moal diajak, anjeun di dieu we cicing tempat sare kaula tempatan ku anjeun, ieu sorban nu hejo kaula pake simut ku anjeun siap di dieu nungguan sorangan. Kumaha jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, silakan kau keluar dengan Jibril, selamatkan dirimu. Aku khawatir ya Rasulullah, seandainya kau celaka malam ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam? Tapi jangan khawatirkan aku Ali, jangan khawatir ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali mati malam ini dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah, nanti akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Takbir. Ieu teladanan urang para pemuda. Makanya dibanggakan ke Rasulullah, la fata illa aliyya wala saifa illa Zulfikar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfikar. Pemuda di dia insyaallah jadi penerus Sayyidina Ali, amin. Siap jadi benteng para ulama, para kiai, siap jadi benteng para habaib, amin. Kita ngawal guru ceramah, wah kudu gagah santri. Bisi guru dipegat di hareup ku preman megat, hei kardus ka dieu keun. Oh da kiai mau kardus, kan eta ciri balik ngaji sok mau kardus kitu panitia. Lain nyindir ingetan. Santri maju, kiai mundur, abdi yang harapan gagah ta santri, kiai mundur, santri ke hareup. Coba-coba ente Noel ka guru saya, maaf saya nu males Noel ente teu kudu ribut, urang silit Noel teu jadi gelut ya malahin guru dihadang ku preman, santri kabur
berkatna dibawa ku santri. Cek babaturan itu kiai tinggalin dan baiklah diperkosa ge. Goblok dah santri iya amit-amit. Si antri eta kiai digulung galengan sawah diperkosa. Untung teu nyiram eta. Kiai balik sorangan bari bobolokot ku leutak datang ka kobong eta kardus berkat. Bakakak tinggal tulangna. Geus mah kiaina diantep, bakakakna dihakan ku santri iya amit-amit santri eta. Lain ngalaman eta mah cerita masa lalu. Subhanallah, jadi benteng ulama, cinta habaib, masya Allah berkah, amin. Jujur mengkol seeutik karena sejarah Indonesia. Maaf, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ulama, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung santri, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ustad, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung cucu-cucuna Kangjeng Nabi Muhammad. Teu bisa dijauhkeun. Indonesia nggak bisa dijauhkan dari para habaib. Kenapa? Mereka lah yang punya jasa besar untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Supaya nyararaho ieu sejarah ditutup-tutupi euy. Maaf. Saha anu ngusulkeun proklamasi kudu tanggal 17 ka Bung Karno? Ayo. Beliau adalah seorang ulama, dzurriyyah Nabi, Habib. Siapa namanya? Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Bung Karno keluar di penjara langsung ke Imam Habib Ali, dirawatan ke Habib Ali, tidur makan di Habib Ali. Ketika menjelang proklamasi cek Habib Ali, lamun jadi ke diproklamasikan, hei Bung Karno pilih tanggal 17. Bung Karno nanya, kenapa Habib harus tanggal 17? Mayoritas Islam yang memperjuangkan dan umat Islam yang tidak pernah meninggalkan 17 rakaat sholat 5 waktu, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, sampai sapeting 5 kali 5 waktu, 17 rakaat. Dan 17 adalah angka keramat, diturunkan Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Cek Bung Karno teu nawar-nawar deui, jadi aku pilih tanggal 17. Habib subhanallah. Ketika mau memproklamasikan Indonesia, Bung Karno bingung saha nu kudu ngibarkeun bendera. Maka Bung Karno manggil salah seorang tentara rakyat yang pada waktu berpangkat sersan, wafatnya berpangkat mayor pada waktu sersan. Siapa namanya? H. Mutahar. Bung H. Mutahar, siap Bung? Bagaimana cara mengibarkan bendera nanti? Siapa pasukannya? Cek H. Mutahar, biar aku yang bikin pasukan pengibar bendera. Jadi nu nyiptakeun paskibra adalah Habib. Nunyeun paskibra. Tapi kayana dipakai ke istana paskibra, pasukan pengibar bendera. Siapa? H. Mutahar. Siapa H. Mutahar? Al-Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Mutahhar. Denges ya. Habib nu boga jasa. Makanya di lagu ayat 17 Agustus tahun 45 itu kan sebelum proklamasi sudah diciptakan lagu itu, persiapan untuk membangkitkan semangat kemerdekaan. Saha nu nyiptakeun? H. Mutahar. Jadi nyeun lagu 17 Agustus adalah dzurriyyah Nabi Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Disumputkeun Habib nama H. Mutahhar we geus. Lebih dahsyat lagi, 6 bulan sebelum proklamasi bulan Februari, H. Mutahhar ngaliris lagu, nyieun syair lagu untuk syukuran kemerdekaan yang diberi judul Himne Syukur, ciptaan H. Mutahhar. Padahal can proklamasi, tapi Al-Mutahhar, Habib Mutahhar geus nyaho bakal merdeka, kudu disyukuri. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh. Saha eta nyiptakeun? Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Subhanallah. Teu bisa dijauhkeun Indonesia jeung Habib. Siapa yang mengusulkan bendera Indonesia harus warnanya 2, merah dan putih. Catat sejarah. Sok disumputkeun ieu. Supaya umat Islam teu nyaho. Adalah seorang dzurriyyah Nabi yang lahir di Tarim, Yaman, bernama Al-Habib Idrus Salim Al-Jupri. Lahir di Yaman, hijrah ke Indonesia. Di mana? Di Palu, Sulawesi Tengah. Beliau berjuang Islam di sana di Sulawesi.
beliau punya kakak kelas di pesantrennya baheula. Saha kakak kelas Al Habib Idrus Salim adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi Hasyim Asy'ari teh kakak kelasna Habib Idrus Salim Al Jufri, berjuang dina agama di Indonesia. Habib Idrus Salim Al Jufri dina hiji wengi ngimpen disumpingan ku Rasulullah. Rasul sumping ke Habib Idrus dina impenan, Idrus lamun Indonesia merdeka bere dua warna kebanggaan Indonesia, berem jeung bodas dijadikan bendera. Lalu Habib Idrus sampaikan pesan itu ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, lalu oleh Hasyim Asy'ari disampaikan kepada Bung Karno ketika Muhtamar NU dina tahun 1937. Maka diterimalah oleh Bung Karno bendera Indonesia merah putih. Saha nu mere pesan Rasulullah, saha nu mere pesan adi dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, Habib. Ulah coba-coba jelema ngehina Habib, hati-hati, Indonesia moal eureun ku musibah. Sadar hati urang, iman urang.